يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا حبيب الله والمصلي علي حبيبي فمن أراد أن يكون حبيبا للحبيب فليكثر من الصلاة على الحبيب. وقال شيخ البرجندي في كتابه: وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا ذا ذات وصفات سنية. وقال Dedi Radibillah: if you sing before breakfast you will cry before night. Kahartos ibu-ibu, bapak-bapak kaharti, neng santri kahartos ente sarua aing gitu ngerti. Yang penting mah gaya alhamdulillah. Puji tinu muji urang sami-sami haturkeun ka Zat Allah Rabbul Izzati. Salawat miwasalam ay makrunan bitazim. Mudah-mudahan senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada paduka alam kekasih Rabbul Alamin, Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teilap ka keluargina, para sahabat-sahabatna, para tabi'in tabi'in, dugi ka umatna sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nu kalintang puji sim kuring dihormati para alimil ulama, para zu'ama, para hujjaj, asatizah, wa khususon Abah Rawat. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, sehat jasmani rohani. Amin. Wa khususon it is my best friend. Kumacaran ngomongna it is my best friend. Naon cenah Ustaz? Artina teman sejati saya. Siapa itu? Kiai Haji Endang. Itu adalah sobat di sim kuring dulu waktu sekolah di Mancibada. Mudah-mudahan beliau panjang yuswa, sehat walafiat dohir batin. Ibu-ibunya ka Kiai Endang. Nyaah naon? Palingan rokok-rokok aja. Oke, para asatiz yang ada di pondok pesantren Manbaun Nizam, baiklah para kiai-kiai baik dari jajaran MUI Majelis Ulama Indonesia khususan wilayah Cicurug. Oke, ketua BAZ, kemudian para pejabat-pejabat negara yang lainnya. Pak RT na aya eueuh. Aya kaya. Nu mana Pak RT aya? Alhamdulillah. Pak RW aya? Pak Lurah aya? Camat aya? Mana camat mana? Alhamdulillah. Oke, tehilap santriawan wa santriawati Manbaun Nizam yang senantiasa mudah-mudahan Allah muliakan jeung puji sim kuring didoakeun sing jadi santriawan wa santriawati yang berhasil dalam menuntut ilmu. Amin. Ya Manbaun Nizam sing jadi lembaga anu senantiasa menghantarkan para santrinya sukses dunia akhirat.
Saya mau tanya, kira-kira jadi santri di zaman Kiwari hese babari? Hese babari? Hese babari? Hayang boga budak masantren hese apa babari? Hayang boga budak getol berjamaah hese apa babari? Tong waka ayeuna budakna kolotna ge geus warau taneuh. Geus aki-aki kurang-kurang nama akhir zaman geus hese diajak kana kasayan alias menjalankan perintah Allah jeung sunnah Rasul. Larasna. Maka jisim kuring malam ini bingah amar wa tasuta. Kenapa bahagia? Subhanallah. Pada malam tabligh akbar ini luar biasa. Bapak-bapakna kompak hadir ngan aya pikasieun sieun ke subuh kaberangan. Kira-kira lamun datang waktu subuh ieu masjid gede teuing leutik teuing. Gede teuing. Ulah malam tabligh akbar datang waktu subuh trong kokol kalama bari ngadaroan. Astagfirullahalazim. Tapi insyaallah Kiai Unang, mudah-mudahan kita bersama-sama berdoa. Syukurin cat nempat mutakbir ka beliau. Subhanallah. Mudah-mudahan sukses beliau dunia dan akhirat. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Siap ngaji jeung isim kuring sampai jam 4 subuh. Kuring teu siap. Eta mah lain manggia tapi ngontrak. Uji sim kuring dakwah sampai jam 4 subuh paur katrapan panyawa dongkapna di kota Sukabumi. Penyakitnya apa? Penyakitnya adalah BMJ. What is the meaning BMJ? Bena bibir enam rasa jena jebleh. Wios ibu balik jebleh. Gelo sugan doakeun teu balik wios doakeun sing sehat. Amin. Malam kemarin saya dakwah tabligh akbar di Kota Bogor, Empang. Caket Al-Habib Karomah Empang Bogor. Alhamdulillah. Luar biasa. Malam ini di Benteng insyaallah enjing di Karawang. Di Karawang isim kuring langsung menuju ke Malaysia. Tabligh akbar nyunatan Ipin Upin. Kata si Abah meunikieu hebatnya. Doakeun mudah-mudahan we sing tiasa aya ke luar negeri. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini malam yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Kusabab kita memuliakan orang yang diluar biasakan oleh Allah. Orang memuliakan ayeuna hamba Allah anu diberikan keistimewaan, yang diberikan keunggulan, diberikan ayeuna derajat yang tinggi bahkan di antara para nabi-nabi yang lain. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemegang daripada kunci surga. Saya mau tanya, hayong teh ka surga? Hayong teh ka surga? Lamun salaki balik ti pagawean teh mawa duit, mending seri, mending manyun. Hayong ka surga. Ai salaki balik manyun kene. Bapak, hayong ka surga? Hayong ka surga? Mudah-mudahan bapak-bapak sing bisa menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau Nabi dimuliakan kelahirannya. Kenapa Nabi diagungkan kelahirannya? Masya Allah. Jawaban mesti kita jawab pertanyaan tersebut. Dijawab ku Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 110 yang saya insya Allah yakin ibu-ibu jeung neng-neng arapal kana ayatna yuk babarengan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Terus kan? Annama ilahukum faman Bicarakan lagu dangdut pasti hafal, betul tidak? Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada Nabi, hanya ada kamu. Cenah bogo Pak Jokowi mah hanya ada Nabi. Ya Rasulullah, kami hadir pada maulid malam ini semata-mata karena cinta kepada engkau ya Rasul. Man ahabbani kana ma'i
fil jannah. Rasul ngajanjikeun sasa jalma yang senantiasa mencintaiku maka eta jalma akan senantiasa bersamaku di surga. Amin. Amin. Kalau seandainya orang cinta maka ba'idun fil ain qaribun fil qalbi. Jauh jaraknya tapi terasa dekat. Halo. Please answer my question. Halo. Aki-aki manyun kieu bahasa naon eta teh? What do you belong apa? Dijawab ku siapa? Ain istuning teu becurus. Allahu Akbar. Jauh tapi terasa dekat Pak. Urang kantos tepang sareng Rasul dacan leres. Kantos ena ningali wajah Rasul dacan. Pernah mendengar suara Rasul yang asli? Pernah ngumpul sareng Rasul di majlis beliau? Tapi Masya Allah, orang senantiasa menanamkan kecintaan yang luar biasa dalam hati kita. Dina qalbu orang kakangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Yang kedua, tanda cinta itu lama terasa sebentar. Ibu, tadi ibu buludan mengikuti acara dari jam berapa? Di jam sabaraha bapak-bapak hadir di dia? Jam 8. Ayeuna geus jam sabaraha? Sakedeung apa lila? Ieu mah lain umat Nabi nu ngajawab lila. Sakedeung apa lila? Sakedeung lila? Alhamdulillah. Bari ngomong lagi juga nu kapaksa. Sakedeung. Keun datara minang ieu tahun kali, betul tidak? Rasul ini manusia. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Rasul teh jalmi sapertos urang, tapi Rasul punya keistimewaan, diangkat derajatnya oleh Allah, dilebihkan dibanding manusia-manusia biasa. Yuha ilayya, Rasul dipaparinan wahyu ku Allah subhanahu wa ta'ala. Mantap dengan majmu'atul aqidah karangan almarhum Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fanhu Mama Khair Abandi Manam Jaya. Nu dimaksud ayeuna Rasul ngagadeuan sifat kemanusiaan, nu disebat sifat aqrad basyariyah. Rasul urang minum urang mah kitu. Rasul urang Rasul tuang urang. Oh tak kitu atuh. Mangkade kaajengan teu sopan mah ajengan geura lolodot jiga ka Manila. Sing sopan ka kiai mah mangga kiai geura tuang sareng mastaka cuek. Aduh eta ka kiai meni mastaka cuek. Rasul bobo bapak-bapak molor tuh sopan sia kasalah kita bapak Gusti. Rasul bobo urang mah tidra leres wa qalbuhu hayo atuh apal teh wa qalbuhu yanam wal ainu qad. Nah, satu dua tiga. Wa qalbuhu wal ainu qad. Tuh apal keneh deui. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad nasat. Socak Rasulullah obok nunutan, tapi mana kami Rasul lam yanam tidak pernah tidur. Mentang urang mah ayeuna molor Kangjeng Rasul mah obok. Urang Rasul manikah, urang kawin. Saha teu kawin saha? Sarua nikah. Ya, ari nikah mah neken, ari kawin mah eta geuning apa? Jabat santri nu ngajawab nanti juga pengalaman ieu mah Pak. Ya kan bedanya begitu, nikah itu mekenan datangan, kalau kawin didoakeun neng-neng sing menang salaki anu kasep tur beunghar tur soleh. Aya budak morat santrieun pamageuna aya didoakeun amin. Ya santriin di dia baik alumni ataupun yang nu bade mungkin didoakeun sing menang istri anu solehah, anu gelis, anu beunghar. Alhamdulillah. Ustaz cenah bejaan atuh hayang menang awewe nu model kitu, jaba gelis, jaba beunghar, cenah Ustaz jaba pinter ngaji, kuing di bejaan cara tipsna.
ayat 3 kahiji nyaeta ngadoa ti ayeuna, nu kadua ngusahakeun teangan ti ayeuna, nu katilu ngaca heula. Pantas teh geus sia teh kawin jeung kitu. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Lanjut. Ibu-ibu terus. Neng santriat lanjut. Terus. Emangna wing tukang parkir terus. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Rasul menikah, kita pun menikah. Rasul punya keturunan, kita pun sama punya keturunan. Rasul manusia, tapi bedanya yuha ilayya. Rasul mah dipapadinan wahyu ku Allah. Calikna, ngadegna, bobokna, ngijebna, tingkah polahna berdasarkan bimbingan wahyu Allah subhanahu. Lamun Rasul bade bobok, Rasul kenging bimbingan wahyu ti Allah. Bobok nu sae sapertos kumaha, lamun orang benteng cicurug, lamun bobok berdasarkan wahyu atanapi nafsu. Wah, beringgo nafsu. Ada tasi bapak besi ngagabrug lain berdasarkan petunjuk wahyu, tapi petunjuk nafsu kuagrug teu baca bismillah acang. Dicarikan ku indungna ku pamajikanana. Hei, ari ayah teu ngamalkeun kana muludan, ayah teh kudu ngadoa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Mama, pana ayah mah nafsu, yang penting ABCD. Naon bapak ari ABCD teh asupkeun, bebaskeun, cecapkeun, bedetkeun. Sudah. Aya lalaki nu model kitu di dieu aya. Insyaallah di mah teu aya daya nu ngaku. Daya nu ngaku. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan Rasul adalah wahyu, sebuah kebenaran. Oleh karenanya kita mesti percaya kepada Rasul. Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bisabi wa syirina darajatan. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri, bandingannya 23 derajat. Itu bukan ucapan mubalik, itu bukan ucapan RT, bukan ucapan camat, bukan ucapan siapapun, tapi eta teh ucapan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Halo Bapak bade berjamaah di dia lamun datang waktu subuh sabaraha urang berjamaah? Hari maghrib 4 jajar, benar? Isya 2 jajar, subuh 2an ngajajar. Imam jeung karpet. Allahu Akbar, jabah aki-aki, jabah poek, jabah sorangan. Untungnya dinina incuna udah ke incuna undang sia aki sia salat sorangan masih jabah poek geus aya nyekek juri. Siap mah laksanakan, tapi goceng dulu. Ini incuna teh pan biasa kitu. Nuturkeun ayeuna akina. Pas rakaat kadua incu akina teh nyawan di tukang aya incuna ilu salat berjamaah. Akina poho deui teu maca doa kunut. Cek incuna si akina luncat lewas. Ayeuna nya ngaliwat jendela kolorna nyelap. Bari luncat ngomong aya kunti. Insyaallah di imam mual kompak. Alhamdulillah. Komo ibu-ibu mah saya yakin kompaknya pengajian kompak. Terus bu arisan kompak, balanja ngahutang komodo karena mabut. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Kemudian Ustaz, kalau Rasul ini manusia, betulkah bukan manusia seperti kita? Laras mata aya nazom ti ulama. Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari bal huwa kal. Atau hafal ya bu? Iba itu cara kana lagu pasti nyala lambung aja ngandang. Dengan lagu suara hati ini memanggil
nya arapaleun. Eta lagu Noah coba pas norek nganterkeun ka surga wae eta si Noah. Muhammadun basyarun wa laisa kal basyar. Nabi Muhammad manusia tapi bukan manusia seperti kita. Ana sasaurang intan murmut tina paham mentak seet nu kairut. Anjeunna mah ibarat batu berlian, ani urang mah ibarat batu wangan cicati. Tatil nu talatilar adab kasopanan, tindak tanduknya anjing kasobatan. Ros. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Apa bukti cinta kita kepada Rasul? Di antawisna kahiji al-iktsaru min dzikri, berbanyak bersolawat kepada beliau. Osok solawat antara salatullah la ala taha rasulillah, salatullah ala yasin ala yasin tawassalna wa bil hadi ya rasul wa kulli mujahid bi ahlil badri bi ahlil badri. Ada deh mah tong kabawa sakaba-kaba Joko tingkir. Astagfirullahaladzim. Di mana Joko tingkir ngombe dawat? Joko tingkir wali Jawa. Coba 1, 2, 3. Arah pal kana ngombe dawat mah ibu itu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kemudian Rasul ini diberikan keunggulan oleh Allah semua. Dina surah Al-Baqarah Allah tos ngadau dina Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Dua orang jangan sanggup Allah. Sadaqallahu. Jadi Rasul ini faddalna ba'dahum 'ala ba'd, dipasihan keunggulan ku Allah dibanding dengan para nabi yang lain. Wa rafa'a ba'dahum darajat, diangkat derajat dibanding dengan rasul-rasul nabi-nabi yang lain. Saur Imam Ibnu Katsir dina tafsir Ibnu Katsir, dina tafsir Sawi mengingatkan yang dimaksud siapa nu diangkat derajatna ku Allah di atas para rasul yang lain, ternyata Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi. Ternyata Nabi Muhammad apa keunggulan yang Allah berikan? Naon nu diangkatkeun derajatna pikeun Kangjeng Nabi dibanding nabi yang lain. Nu kahiji dakwatun ammah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu berdakwah untuk seluruh umat manusia. Nabi Adam dakwah bikin umatnya sendiri. Nabi Isa pun demikian, dakwah untuk umatnya sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berdakwah secara universal. Macam ngomongnya? Sebentar Ibu. Naon hari universal teh? Seluruh dunia. Mun dibari kieu eta semua ini. Betul, seluruh dunia ya, dakwahnya universal. Bagaimana cara dakwah Nabi? Pertama, bil af'al. Nabi berdakwah dengan perbuatannya. Syekh Al-Barjanji mengatakan di antara akhlak Nabi yang mesti kita contoh, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya, Rasul hamba Allah an kalintang ageng kaisina di paieunan Allah. Anu kalintang ageng kaisina di paieunan Allah, melakukan aib-aib midamel perbuatan maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi. Ari urang ibu-ibu kasih bapak loba keneh ayeuna taatna, loba keneh dorakana. Loba keneh dorakana. Sok ngawadu tara ka salaki. Sok ngawadu ka tukang kredit. Astagfirullahaladzim, datang tukang kredit. Assalamualaikum. Cik pangudak nanti jangan bejakeun. Maker eueuh kitu. Ka mana mah? Tuh ka pasar Cicurug. Siap mah. Ditanya ku tukang kredit. Hei bujang, ka mana mah?
Cigawo tuh ayah mama kamana ke pasar Cicurug. Ujang kapal pasar Cicurug di mana? Antosannya bapak kurang taroskeun heula ka emak bari ngawok. Mama di pasar Cicurug di mana? Tanyawan sia keur nyumput dina anak berwadah kompor gas. Bapak-bapaknya sok aya di dia, bapak-bapak lamun beres salat berjamaah tarawih-an. Ayo wah. Kita jelema teh gablek kakenyos kitu teh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adan di masjid aya keneh bapak-bapak nu tara ieu ka masjid berjamaah. Aya keneh eueuh di dia. Aya wae nya di dieu mah nya. Ya Pak Ustaz di dieu di dina jadi menular anu sege. Insyaallah di dieu mah teh aya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aya keneh di dieu ibu-ibu nu sok mukakeun aura aya. Aya eueuh. Pada usia ayah awewe neng santriatnya tong jadi contoh tak awe no model kieu. Ayah listrik di masjid, caangna ka pabrikina, ayah istri jangkung. Hanya kal teu di calana, hanya kal teu di. Abah mun ayah awewe you can select mong kamu dapat melihat kalek yang kate mong dihareukeun urang kira-kira rek peureum rek beunta. Berentak kikiawan tiga teh habis aki sekolah masih kena ningali pahalaman neng santriat awas ya, apalagi anda sebagai para pencari ilmu betul jaga matamu wahai neng dan ujang-ujang para santri. Kenapa memangnya? Karena salah satu dari penghalang datangnya ilmu nu nempel kana hati sanu bari urang nyaeta berbuat maksiat ka Gusti Allah Subhanahu. Makanya Syekh Ibnu Malik mengajarkan lamun orang para santri hayang berhasil dalam menuntut ilmu kahiji sok bantuan Pak Ustaz bil jari watan wini wanidawaan bitafa'al tawa'atat hebat takbir hebat man baulu izom hafal alfiyah bil jari kahiji lamun hayang hasil ilmu bil jari kudu tawaddu kudu handap asor di payunan guru di payunan sepuh di payunan masyarakat hiji kuncina kudu daek handap asor tong jadi jalma anu takabur sombong sebab Rasul pun membenci orang-orang yang sombong mentak akhlak nabi salajengna wa kana sasam syadilal haya. Rasul banget isin ku Allah nu kadua Rasul teh banget seueur tawadukna di payunan Allah Subhanahu wa taala. Komo santri sing bisa tawaduk mun hayang berhasil dalam mencari ilmu. Setuju? Sami ibu-ibu ge kudu tawaduk di payunan kiai. Ece kiai teh ibu-ibu perhatian. Hari ini jangan pernah kau sebab itu boga sifat tawaduk rendah hati maka siap saya menjalankan perintah kiai untuk pergi ke pengajian. Alhamdulillah kumacana awewe anu sombong nu aya kalaka ditemal hei ustadah hari ini aku kagak bantuan atuh hei ustadah hari ini aku kagak sebab aku lagi nyuci kolor sebab malam ngompo dua begian eta euy bapak-bapak sama Bang Haji Ustaz cenah punten abdi mah sanes alim naos abdi mah izin ku Pak Ustaz beli katingali nunutan lamun bapak-bapak halasana nunutan teu diharamkeun hadir ngaji jeung kiai endang bari ngacinjing termos jeung kopi hideung. Setuju? Setuju bari ngopi? Ustaz cenah abdi mah tuluh kene bari ngopi oge. Lamun tuluh kene kopina tong ditiup purulukeun kana soca bapak-bapak. Tuluh kene. Tuluh kene. Tuluh kene Ustaz. Lamun tuluh kene tong dipesek kopina. Bukakeun tuluh termos di jerona aya cai kacira panasna banyurkeun kana babang sia. Kira-kira bontah moal. Langsung ditanya ku malaikat munkar nakir. Mudah-mudahan sing kompaknya ka pangajian teh bayang. Siap?
Neng santri, ebo-ebo, bapak-bapak, bil cari kudu tawadhu. Yang kedua, watanwin, jagalah niat, jangan kau nodai. Sopan Pak. Oh, jaga niat. Halo, ibu-ibu, datang ke dieu rek naon niatna? Arek iklan emas anyar, arek iklan geng-geng nu anyar. Pan sok aya ibu-ibu teh hadir ngaji teh nya. Ih cenah sagerah. Asa hareudang biasa mah teh hareudang hadir muludan teh. Ih arek dibuka baju saeutik ah. Genjreng. Aya kitu aya. Kunaonnya asa cerangkeun cenah leuweung teh padahal hayang ningalikeun geng-geng. Genjreng. Aya deh asa cara rangkeunnya silawe mah aya mah arek balik selonjoran ah. 1 2 3. 1 2 3. Oh gitu. Insya Allah di Mual. Bapak-bapak sama. Niatnya apa Pak? Niat hadir tadi niatnya naon Pak? Hayang dahar. Good, kena naon tandanya hayang dahar. Oke, sahur ayeuna saha Imam Nawawi, Imam As-Suyuti beliau mengatakan Maulid Nabi itu diantaranya kan pertama diantaranya ijtima'un nas, berkumpulnya manusia. Yang kedua selain berkumpul manusia wa qira'atin min ayatil Qur'anil Karim, dibacakan ayat qorina ayat luar biasa. Nukatilu setelah itu apalagi wa ikhbaru riwayatin Nabi, diceritakan riwayat kelahiran Nabi dan seterusnya. Selanjutnya apalagi in'amut ta'am, terus ayeuna tuang sasarengan kira-kira di dieu beres ngaji uing disuguhan dahar moal. Anas di mah uing teu dahar datang ka dieu teh disuguhan, tong-tong nama balik ka goreng sanu. Allahu akbar insyaallah-nya. Karena ibu-ibu bapak-bapaknya tong suudon kamu balik cenah mau balik mah jiga nanti hayangeun amplop peuting-peuting masih kene ngaji suudon tak ka kiai. Tong mikiran amplop ibu-ibu bapak-bapak mah bios, nu mikiran mah bagian panitia. Wah, iya mah. Jauh-jauh tini tuh di mana? Di Sukabumi datang ke Benteng teu aya sanes hoyong amplop. Amal silaturahmi berapa puluh tahun jisim kuring tetap kang sareng kiai na terus lali 2002 jisim kuring kuliah ke Bandung kenal sareng Pak Jujun Pak Profesor Dr. Tata Sukayat pernah mubalik di sana lama hampir 12 tahun mungkin muka pondok pesantren Darul Mubalikin di Kampung Babakan Jaya RT 26 RW 09 tos hampir 15 tahun kang dan hartos nalami. Alhamdulillah doakeun uing di bumi ngawurukan barudak santri, ayah santri kirang langkung 400. Alhamdulillah dikurangi 370. Dina sabaraha urang deui? Beak-beak aya keneh 30 urang. Beak. Daripada teu boga hiji-hiji acan bener teh. Doakeun sing saloleh para santri abdi amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, wa tanwin niat. Makanya niatna Maulid Nabi teh daya sanes mahabbah ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Mahabbahnya dengan cara apa? Mahabbatan bil ilmi. Mahabbahna ku dengan ilmu, disertai ilmu. Jadi mencintakan Nabi barengan jeung ilmu, maka aya pengajian, aya maulidan, aya peringatan, aya perayaan. Ari kieu model aya panggung, aya sound system, aya parasmanan. Ieu peringatan apa perayaan? Oh, perayaan ngan di jerona aya peringatan. Naon nu diperingati? Kelahiran Kanjeng Rasul. Saha nu diinget-inget? Kanjeng Nabi. Saha nu kudu diingetan? Warga Benteng di jisim kuring wabil khusus. Terus aya peringatan, aya perayaan. Setiap ayeuna perayaan itu mengandung peringatan, tapi tidak setiap peringatan itu mesti perayaan. Artinya apa? Peringatan Nabi, mengingat Nabi Muhammad tidak hanya pada malam 12 Rabiul Awal saja. Lain dengan saukur tablik ambar model kieu, ibu-ibu isukan asup ka jero kamar jeung si bapak, buka albar janji, baca albar janji, lamun tema tiasa pelajari pahami sejarah Nabi. Itu pun bagian daripada tazkirah, peringatan meh urang sadina cinta, tumbuh kecintaan yang tinggi ka Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi.
Mas, apal ibu mas? Apal mas? Mas pasti kuning. Kumacana jawab bantuan dulu lagi ya. Tapi tidak setiap yang kuning. Ayah anu kuning tapi lain emas. Naon? Oh bener jauh. Bapak gaduh jauh. Ibu osok nambah jauh. Ibu osok masukkan jauh. Jauh mana? Iya. Perayaan dan peringatannya. Para jamaah rahimakumullah. Watanwi niat, makana niatna mahabbah ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wan nida. Saur Syekh Ibnu Malik wan nida. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santriawan wa santriawati wan nida. Lamun hayang sukses dunia akhirat lobakeun nida. Apa itu nida? Ya Allah, ya Rahman. Dan seterusnya, Allahumma yassir fi dinina, Allahumma sebanyak Allahumma yassir lana umurana. Ya Allah, gampilkan segala rupi urusan abdi, baik urusan dunia oge urusan akhirat. Abdi teh teu daya upaya jeung teu gaduh kakuatan. Aya tutunutan abdi teh teu aya daya upaya jeung teu aya kakuatan kecuali atas izin Allah. Lempangna orang kadia, calikna orang didia, iya teh atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. La yasuqul khair illallah, la yasrifu su'a illallah, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Orang tumiba perkara sae jeung perkara goreng, iya teh semata-mata atas izin Allah subhanahu. BBM naik, terus dah penyakit naik, penyakit loba gitu. Dimimiti corona, geus beres corona, naon deui? Aya omikron, geus beres omikron, nepi ka ripuh eta keuna ku penyakit omikron keluargana. Ini ka rumah sakit bolak-balik sampai ngajual TV Politron. Leres dah. Muncul lagi yang baru dan seterusnya. Mual beres-beres kita hakikat nama atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Salik kurang di dia atas izin Allah. Isim kuring tepangser ibu-ibu bapak-bapak para santri atas izin Allah. Bahkan saya goreng hakikatna ieu teh semata-mata datang ti Gusti Allah subhanahu. Minta orang ke Allah. Nida. Manusia itu adalah makhluk yang lemah, urang teu aya daya jeung upaya. Coba di dieu nu hadir bapak-bapak jeung ibu-ibu aya teu nu ngarasa boga hutang. Aya didoakeun barokah maulid sing bebas tina hutang. Sing kabayar hutang, sing tarik amin ibu. Nu pantarikna nu gede. Tanagana antara hutang jeung hutang. Aya di dieu bapak-bapak nu boga masalah cinta aya. Ayah ibu-ibu yang punya masalah cinta ayah. Ayah teh ayah. Gara-gara ayeuna misalkan tersinggung suaminya jadi Bang Toyib 3 bulan ataupun 3 lebaran gak pulang-pulang. Ayah teh ayah. Ibu jangan surut sama suami. Jangan-jangan suami gak pulang gara-gara ibu-ibu tidak memiliki the best pribadi. Macam sintari. Iya tadi ini ngomong bahasa Inggris the best pribadi maksudnya apa Ustaz? Jangan-jangan suami ibu gak betah di rumah karena ibu sendiri yang tidak mau menjalankan sunnah Nabi. Saur Nabi, surga itu ada di siapa bu? Ridhonya Allah ayat dina ridhona menjadi salaki. Kuncina ibu hayang asup ka surga tinggal nyangan ridho tinu jadi salaki. Loba kene salaki nyeri hatena, loba kene salaki ridhona di payunan ibu-ibu. Loba kene nyeri hatena, ai salaki ibu-ibu aya nu sok museuh aya. Ayawa. Kira-kira pertanyaan dari kisim kuring ibu-ibu, salaki ibu cinta kene kana useupna, cinta kene ka ibu-ibu.
hayang dibejaan supaya dibalik, usipna supaya ditinggalkan, tapi semakin cinta ke ibu-ibu. Mau tahu? Gampang, kuncina kumacarana ibu-ibu lamun aya salah di hadapan ibu-ibu. Ibu-ibu bertingkah jika umul-umul. Apa umul-umul apa? Ketan kikiran, insyaallah kusalaki kita lapung. Wanita, wahai neng santri, kalau anda pengen sukses, perbanyak berdoa kepada Allah. Ibu-ibu sama, bapak-bapak sami, ieu mah ongkoh hayang lancar usaha ari 2 hektara, leres? Ongkoh hayang sukses dalam urusan bisnis ari udang tipe tara. Osok bapak-bapak ibu-ibu udang tipe ting. Osok tara. Osok rek naon? Geus ini molor deui. Bangun tidur. Sok bantuan Pak Ustaz seorang seberak. Bangun tidur. Tidur lagi. Bangun lagi. Tidur lagi. Makanya ini peran penting perempuan ini amat sangat signifikan, sangat nampak kan. Khairun nisa imra'atun tu'inu zawja 'alal akhirah. Sebaik-baiknya perempuan adalah perempuan yang mendorong suaminya untuk senantiasa taat ka Gusti Allah Subhanahu. Halo. Sok ngagugahkeun tara ibu-ibu kacaroge lamun datang adzan subuh. Tuh tara Pak. Udangkeun. Siap ke subuh udangkeun. Siap nanti bangunin suami. Siap. Pak Ustaz cenah nyium ari ngaudangkeun anak kumaha terserah rek. Osok dicium, sok ditajong. Ditalapun. Astagfirullah. Hodang. Amit auzubillah Kiai Endang mun aya model awe kitu di Sukabumi kuing dicekek. Dicium atuh ibu. Kira-kira salaki udang moal. Udang luhur nu handap. Kejadian di gabruk menjadi pamajikan, budakna rewas dan kagandengan ningali bapana teh calana bari ngomong kieu. Aya juig. Bapana langsung luncah, mana jang juigna? Bapak tuyun juig eueuh. Kesalurna juig bari dari calana. Bayangna, ya, ini pesan wanita berdoa. Man shalla rak'ataini fi jawfil lail. Barang siapa yang dia bangun di keningan malam kemudian sholat 2 rakaat fi jawfil lail qudiyat hajatuh, maka hajat-hajatnya akan senantiasa Allah kabulkan. Lain amin udang gitu. Sorry amin udah dipigawe. Siapa gugah? Siap sholat tahajud siap? Siap? Ya Mang Santri ayah siap berjamaah. Ya bapak-bapak sekompak pemuda siap berjamaah. Siap ngaji. Nah gitu tuh berjamaah. Yes bantuan Bu berjamaah. Bagus. Pengajian. Muludan. Marhaba. Sodako. Gitu tuh bala-bala. Narkoba. Oh bagusnya jablay. Saya ngomong yes. Jablay. Janda. Aduh, kata si Abah yes. Urusan janda model gitu ya Allahumma sholli wa sallim wa barik. Wanita. Ini pesannya Pak, perbanyak berdoa. Apalagi para ulama mengatakan, kenapa di akhir zaman ini musibah semakin tidak bisa dibendung. Terus Uing tadi kerdahar dari saurukan barudak santi ujung-ujung aya nu goyang. Bu, ibu sok goyang tadi mah. Lamun aya naon tadi? Mun aya gempa banyak eta jelema nu mabok keur di pasar Pak ngarasakeun gempa mah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Piraku ngapoe kudu dibere gempa. Terus kenapa demikian musibah sulit dibendung? Jawabannya para jamaah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kunci nama para jamaah mun urang iman jeung takwa ka Allah, Allah bakal mukakeun pintu barokah. Namun ari barokah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Sebaliknya, lamun urang geus teu daek ngadenge sora adzan api-api
api-api. Bener alias nontorekeun gitu dan korek mah henteu atuh giliran ngaranna main bola Persib jeung Persija mah harudang. Leres teh? Betul tidak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngadenge adan teh Pak, ari ngaku umat Nabi kanu isin sapertos Kangjeng Nabi malangkahkan kaki menuju masjid. Ku ibu dorong, Pak. Bapak urusan diri misong sieun Pak. Ye, mama geus mamulikeun payung. Hebat awe model kitu. Mama pancen sanajan aya payung oge sieun ti soledat laleueun. Ye, mama geus mangiakeun kitu. Hayo sia alasan oli bapak-bapak berjamaah. Mama pancen sieun kakek ceretan loba najis loba kotok loba ti anjing. Ya, keresek di jerona geus disiapkeun ku mama. Ayeuna sarung bila perlu salem Pak. Kolorna gamisna ibak bapak di masjid terus gentos meh bapak tanya najis dan mual sah lamun salat ngawan najis aya moal di benteng awe model gitu aya awak ieu saruan ayah reka mana ka masjid atuh mama ngamalkeun peringatan Maulid Nabi kudu kita menjalankan sunnah Nabi Rasul kalintang banget isina ku Allah Rasul geus dijamin masuk surga bahkan kunci surga ada di tangan beliau tapi Rasulullah setiap hari setiap malam teu kirang 100 uihan ngaos istighfar memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala piraku ayah ayeuna teu berjamaah acan ceuk pamajikan Allah ayah pan hujan ngalobakeun susuhan teuing kos mampu we meuli mesin cuci sok aya we kitu aya tuntun nama salatna teh di jero kamar we duaan jaba poek jaba hujan kajadian mah geus beres berjamaah kajadian naon mama tiris geus bicara tiris naon ya teh bapak tiris gane paneta budak geus sare lah gampang urang cabut we ayeuna bukna hiji lamun eta budak ayeuna teu udang tong jadi dicabut ku budak eta bukna hiji cepret tuh pan teu udang ada mah udang budak api-api teu udang kajadian eta menjadi pamajikan bahagianya bari ngagoreng sangu nyiapkeun sabapa reka sawah malam asyik malam dahsyat malam asyik malam dahsyat dijawab ku salakina berikan ngopi hideung jeung jarcok alias jalan cokor jarum coklat cek salakina kumaha coba lagi kunyung datang budak nak bari nyodorkeun masakan lama-lama botak kumal peuting mah meureun botak budak teh cabutan Allah berikan semangat suami untuk berjamaah ibu-ibu bersama wanita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari musibah karena kunci dijauhkan dari musibah istiqomah dalam ibadah insya Ari pangeran urang saha siapa Tuhan kita? Allah. Saha Rasul urang? Saha Rasul urang? Raditu billahi rabb wa bil bukan hanya kata-kata raditu billahi rabba saya ridho Allah adalah Tuhan saya pangeran kaula Nabi Muhammad adalah utusan Allah Islam adalah agamaku ieu teh kudu aya konsekuensina Pak eta mah nembe sega apa realisasinya mun urang ayeuna ridho di pangeran ku Allah berarti kudu siap narima kana parentah Gusti Allah mun urang ridho Rasulullah adalah utusan Allah pengakuan kita maka konsekuensinya apapun yang diperintahkan oleh Rasul siap untuk dijalankan betul tidak muludan siap kumacana muludan udunan muludan numere 10 juta di dia aya numere 1 juta teu aya 500.000 numere ceban udah rame ieu euy numere goban nutara mere goblok eta kusnu Allah man azzama maulidikum tusyafi'an lahu yaumal qiyamah makanya salah satu keunggulan Rasul diangkat derajatna ku Allah wa rafa'a ba'dahum darajat dina tafsir sawi al khosaisul adidah naon dimaksud khosaisul adidah al haud naon ari al haud talagana Kangjeng Rasulullah nu aya di surgana Allah Subhanahu mugi we urang sing jadi ahli surga urang senantiasa ngaeueut kana talagana Kangjeng Rasul
Nu kadua naon nu dimaksud al khosaisul adidah nu dipasikeun ku Allah ka Kangjeng Rasul selain haudna Rasul haudukal sopil mubar Ustaz maca Maulidul Azab tara saat babarengan sallallahu juga nusangit sallallahu ala Muhammad sallallahu ala man ra'a wajhaka yas'ad. Gini siapa bisaan sing tarik bantuan ya siapa? Kita cari amal bukan cari amplop. Dan mudah-mudahan pulang dari sini kita membawa duit. Lah betul-betul mudah-mudahan si loba duit. Amin. Tukang macul, ayo macul yang naon. Duit, tukang ojek, nanti penumpang yang naon. Duit, terus naon deh pembisnis neangan. Tukang warung, jaga warung ini isuk balik sore neangan. Mau balik naik panggung, turun panggung neangan. Doa dan sing jadi doa ya hauduka man ra'a wajhaka yas'ad haudukal wirduna ya Nabi ya Rasul ya Habib salawat hauduka safil mubarrak. Hauduk teh telagana Kangjeng Rasul safil mubarrak anu bersih anu murni al mubarrak anu kalintang diisna ajib. Macam ngomongna yang kedua asy-syafa'ah. Mudah-mudahan urang menang syafaat Kangjeng Nabi amin. Bahkan saya baca dalam salah satu kitab Irsyadul Ibad dikatakan ayat 3 golongan manusia di poe kiamat anu bakal menang perlindungan arsy Allah. Salasatun tahta dhilir rahmah yauma la dhilla illa dhilluh. Siapa Ustaz 3 golongan ini bakal menang perlindungan arsy Allah di hari kiamat? Depan urang teh kita bakal ngalaman naon? Panggih naon? Panggih jeung kiamat. Teuing kaumuran teuing moal bakal aya di dieu moal aya nu bakal megar aya didoakeun nu kabeh hadir bae nu kumisan didoakeun mudah-mudahan sing panjang umur. Hayang sabaraha tahun umur abah di dunia? Umur bapak sabaraha? Hayang 200 tahun. Batu geus parareh bapak sorangan jadi dieu luah dieu. Geus para jamaah rahimakumullah. Hauduka sabil mubar wasyafah syafah Nabi diantawisna anu bakal menang perlindungan arsy Allah kahiji diantawisna man shalla alayya jalma-jalma nulisannya dia basah dengan senantiasa bersolawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi Allah ya Rasulullah salamun ya Rafi'a syari atfata yaji ya Allah ya uhailal jom. Mangkade deh ibu-ibu la eta malih ya Allah ya Rasulullah. Hebat ibu-ibu di dapur daripada ngomongkeun batur bener teh Bapak mendingan bari naon maca sholawat nyamal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad cengit nanti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gagah kira-kira nyamalna beres moal. Insyaallah salah kijeng budakna para ringsan manten. Selawat kan orang tua kita begitu. Kenapa mereka berkah orang tua kita dulu? Padahal acan aya garmen zaman baheula leres teh. Tidak ada orang yang punya gaji 4
sekian, 5, sekian. Tapi kenapa hidupnya berkah? Murang kali sadayana kaparaban, bahkan marah santren, bahkan jadi kiai, bahkan punya rumah sendiri. Tapi bet kunaon zaman kiwari jelema gajina 5,5 juta. Pas gajian dibawa ka imangan sahur komana hungkul. Betul tidak Pak? 5 juta na 500.000 na. Kok bisa begitu? Makanya Pak, jangankan urusan dunia, surga kuncinya adalah bersalawat kepada Nabi. Al-jannatu wa naimuha wa yusallim. Al-jannatu wa na'imuha, surga dengan kenikmatannya. Sa'dun, disediakan liman yusalli, bagi mereka yang senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah buka sabar kali para ratus dari awal sampai malam ini dari syukur ngau salawatnya, mudah-mudahan yang disyafaatkan di Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus naon jelaskan selain orang yang baca salawat, maka dua man ahya sunnati, jalma-jalma nu ngahidupkeun kana sunnah Nabi. Naon cenah sunnah Nabi teh banyak. Sunnah Nabi itu karena kana hulquhu Al-Qur'an, bahwasannya akhlak Nabi itu adalah Al-Qur'an. Akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Tingkah pola Nabi mencerminkan gambaran Al-Qur'an yang hidup. Kurang sebagai umatna lamun hoyong aya diangkat umatna kedah ngagaduhan loyalitas, apalagi santri ya. Aya santri komo lamun hayang barokah ilmu kupingkeun mang santri urang kudu tafwid. Naon ari tafwid? High loyalty, memiliki kesetiaan yang tinggi. Kasaha tafwid ka pasantren diantawisna mun hayang barokah ilmu kahiji nyaeta ta'zimun li ustazihi, ngagungkeun jeung ngamulyakeun anu jadi guru. Kaji naon cenah? Ta'zimun li ustad, agungkeun mulyakeun anu jadi guru. Sayyidina Ali, beliau adalah gerbangnya ilmu. Apa yang dikatakan Sayyidina Ali? Saya adalah hamba orang yang mengajarkan kepada saya walau harfan berisanajan sahur. Sayyidina Ali kalau diajarkan satu huruf berupa ilmu, maka Sayyidina Ali akan menjadi hamba sahaya bagi orang yang mengajarkan ilmu tersebut. Mentak lamun urang hayang barokah kudu ngamuyakeun ngagungkeun anu jadi guru. Cukup guru tidak. Yang kedua, nu kedua tazimul ilmi, muliakan ilmunya. Makanya sahur pun guru nya al ilmu bit ta'allum. Lamun hayang kurang berhasil dina ilmu bisa berhasil bit ta'allum dengan belajar. Hifdzul mutun, makan kitab dihafalkan dan yang lainnya. Sebabnya al ilmu bit ta'allum. Nu kedua al barokah bil khidmah, mun hayang menang barokah dina jadi guru daya sanes bil khidmah, dengan senantiasa berkhidmah kepada guru. Mun geus balik kalmur urang jadi ustad jadi kiai, amin. Ya lain harus kamang santri hoyong jadi mubalik, ibu-ibu hoyong kadu murang kali jadi kiai, hoyong dah bagya bener jadi kiai maka undang tinggal hiji tambah hiji sama dengan dua. Mun bisa ngaji tentu bisa ngado, 2 tambah 2 sama dengan mun bisa ngadoa tentu loba opat tambah opat sama dengan 8, mun loba berkat tentu loba barang. Eta Pak Kiai sopan barang hakan. 8 tambah 8 sama dengan 16, mun loba barang hakan tentu beteulna. Astagfirullahaladzim, ngadoakeun siga teuas. Makanya ta'zimul ilm, jadi ilmu dengan belajar. Barokah bil hikmah. Lamun geus jadi kiai jadi ustad, khidmatul ummah. Jadi santri khidmatul ustad, jadi kiai khidmatul ummah. Seorang kiai masih siap menghadapi tantangan zaman. Waktu berjamaah kudu siap jadi imam. Ulah nabi ka jamaah neneangan ka mana imamna arareueuh. Kartos dah. Mudah-mudahannya Ustaz oke sok ngatur ke depan mubalik leres disimkurin tinu dentan di Banten, bahkan kawari di Bandungnya di Sumedang di ujung leres
aku mau balik make endang disingkuri pasti saya ngantunkeun keur bulan mulut jeung raja mah. Tapi saya berpesan kepada santri bersih eueuh nu imaman wayahna ujang maju jadi imam bersih masyarakat teh aya nu karasa imaman. Setuju? Setuju? Alhamdulillah kieu nu teu bisa babacaan acan ditah jadi imam didorong-dorong sok yang ujang jadi imam teu biasa ibu dakarat mas santren. Oh, tunggu nama kapaksakan sholat maghrib imaman bismillahirrahmanirrahim maca Fatihah lancar maca naon kudu dibaca yeuh ingat kieu endang maca surah Al-Kafirun lamun datang bakal mah dibaca eta kumang santri tapi lain santri di dieu nu aya di ditu nu aya di negara Republik Indonesia. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma battum wa la antum wa la ana 'abidun ma battum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma battum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma battum wa la antum 'abiduna ma a'budu. Bolak-balik dakok teh napi-napi tong wakas santri kadang kiai nage sok babeulitin Al-Kafirun mah untung di tukang aya nu ngabejaan Bu laras laku Bu diteruskeun ku eta mang santri bari teu apal ka dituna saka inget aya jeung saka hayang lakum dinukum waladdallin. Amin. Bubar kade sia salata jangan sampai seperti itu. Maka kita doakan pesantren Manbaul Nizam sing mencetak kader-kader ulama dan kiai. Amin. Dan kade santri matong loba dicareknya ku bapak-bapak sebab sok loba sesuatu yang aneh-aneh di santri. Santri mah selalu bahagia. Saya merasakan di bumi budak santri mah meuni bahagia sesirian we di kobong teh. Itulah ciri khas santri. Ciri khas santri lamun dina dahar Pak. Uing rek ini ceramah aya santri uing keur ngariung dahar. Aya hiji santri rambutna gondrong, taya ge nu hareup santri uing gondrongnya. Keur dahar, ari leungeun katuh ngawak, leungeun kencak nya kelantaran. Cek uing, jang ari gering mah ujang rieu tong diseluskeun daharna besi utang. Sanes teh damang ieu mah Pak Kiai, kunaon atuh ieu teh pertanda. Lamun abdi nuang ku paling kanan terasnya pengantaran ku paling kiri nandakeun abdi moal waka eureun dahar ngariung ngadahar liwat sate acan beuteung abdi teuasna jiga tarang cabak geuning kieu keneh terus cabak deui oh ieu mah teuas kieu keneh terus itulah santri didoakeun santri sing karede milik amin kitu didoakeun santri sing meunangkeun awewe anu sholihah amin ya Allah ya Rabbal. Dalam kitab Syarah Jauhar Maknun dikatakan ilmu itu diumpamakan seperti perempuan yang solihah yang menjaga auratnya dan menjaga kehormatannya. Itulah ilmu. Maksudnya kumaha Ustaz? Sesungguhnya ilmu moal bisa didekatan lamun di mana-mana orang selama menimba ilmu tidak menggunakan adab dan sopan santun. Mentat neangan ilmu mah kudu eujeun adab teu kenging barang tuang nu diharamkeun ku Allah, tong berbuat maksiat, wayahna teu ngaji mah HP teu heula tong dibawa ka kobong. Aya di dieu ayeuna santri nu sok mawa HP aya. Aya awal. Sarua di uing ge hararese diaturna teh. Keun teu naon mudah-mudahan we atuh sing saloleh-solehah. Aya di dieu ibu-ibu nu sok nyonyo HP aya. Tong ka ibu-ibu aya santri ngaliwat makam aya nu gondrong di luaran kuburan keur nyonyo handphone. Hei kamu siapa? Cek santri teh. Saya adalah setan. Setan. Lagi ngapain? Main Facebookan. Kok di atas kuburan? Di dalam kubur tidak ada sinyal. Makanya Syabbanul Yaum Rijalul Andida kunci sukses di akhirat. Saur Syekh Ibnu Malik Andida berbanyak berdoa. Ibu-ibu yang selamat dunia akhirat, bapak-bapak disimpulin istri taya sanes loba ngadoa. Ngado Rabbana atina amin ya Allah ya Rabbal.
Sugan tekarat jam 11 lewat, sudah jam 12 malam. Ya, apa bedanya jam 12 siang dengan ayeuna istri ibu-ibu? Suami ibu-ibu. Naon bedanya? Hari jam 12 siang mah kesiangan. Kalau ibu-ibu bagi bapak adalah kesayangan. Betul tidak? Mudah-mudahan masih sayang bapak-bapak ke ibu-ibu.